sok dengaranan penyakit air teh jelema kumaha ku amak gelepok we nya. Eta penyakit air eta teh nafsuna gede teuing mah. Batak ulah gede teuing nafsu ge sok ngagelepok jelema malahan sok nepi ka paeh eta gara-gara penyakit air teh. Kalangker sabab amak. Wan Ibnu Abbasin dan diriwayatkan saking Ibnu Abbas apana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngandikana al ainu tawi penyakit ain iku hakun bener. Tastanjilu kang sok nyoledatkeun ieu ain al jamala ing onta al kidro ing jero panci tuluy digodhog. Warajula lan ing lanang al qabro ing jero kuburan. Penyakit ain teh nyaan, malahan penyakit ain bisa ngajadikeun onta asupana jero panci dina artian modal dipeunci tuluy digodhog. Nya kitu deui jelo lalaki oge sok asup ka jero kuburan gara-gara penyakit ain disebutna teh. Kubani ku amak eta teh. Tapi ka kelepok modal asup ka jero kuburan mah. Nafsu teu katahan bahasa urang namanya. Meledak teuing nya. Ketika copot jantungnya langsung. Penyakit air. Waruya lan riwayatakeun anu saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ayanu utawi air iku togoli sok ngagolakeun ieu air al kuduro ing pira-pira panci. Batam laulan sok minuhan ieu air al kuburo ing pira-pira kubur. Kumaha ku nafsu jelema geus tara sadar antara eling naon nu tincakna eta teh jurang euy. Kumaha ku amak ku prusuk-prusuk garung oge teu dirasan. Modar we ka itu teh. Matak sok ngagolakeun kana panci anjir kumaha ku amak kan ngagolak panci ge wah. Kumaha ku amak jadi minuhan mendingan ngiluan ka kuburan. Wasulillah ditanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yadurru anata bahaya apa algo betu timuru hayang. Algo betu pengen bahasa urang pengen banget gitu. Betu hayang banget namun jelema lalaki teh mah kapele tuh bogoh banget eta. Penyakit gobtu nya teh disebut. Hayang banget kapola mangka ngandikan Nabi amgi kamaya dulu kaya bahaya pasiru penyakit sihir. Matakulah nya anteng lamun boga kahayang dewa. Nepi ka antos sare 3 peuting ku paning ku bogo teu kalaksana. Sarua eta jeung kasihir jarwa jeung diteluh bisa modal eta. Bisa ngagolakeun panci minuhan kubur eta kaituna. Tanu kitu penyakit ayan teh nya. Lamun dihitung kemun aya jelema pas dina hitungan penyakit ayan hayangeun naon ieu jelema nepi ka kering ieu ya. Penyakit ayan disebut. Siga diteluh, siga disihir, padahal lain disihir eta nya. Padahal kahayangan nu bangkit dina nafsuna eta. Wa anhu lan riwayatakeun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa usatuna Nabi qala nandika Nabi al ain wa tawi penyakit ain iku hakun bener. Walau kana lamun den temu apa seun sawiji-wiji yasbiku kang bisa ngadinginan ieu al qadra ing qadar. La sabaqathu mangka yakti ngadinginan ing qadar apa ainu penyakit ain. Kanjeng Rasul lamun aya hiji perkara bisa ngaheulaan kana qadrat Allah Ta'ala ajal maut maka pasti ngaheulaan ayan kana maut. Jadi jelema teh can nepi kana ajal geus maot heula. Lamun bisa aya kitu cek Kanjeng Rasul. Kapalang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut bahaya dari penyakit ayan. Al ayan wa tawi ayan iku hakun bener ya duruha kan sok hadir ing ayan sapa setan setan. Wasa dalam jadi hasud iri sapa ibnu Adam. Jadi penyakit ayan jadi bahaya nama sok babarika euntepan setan kan itu nate celewe geus jeung setan. Kuban ku amak teu sadar jeung setan eta teh.
sadarna teh jadi amak, jadi hasud, kabatur, modal mereka dituna teh. Gara-gara penyakit ayeuna. Leuh teu nepi ka modal eta kaburu cageut. Wa Ibnu Abbasin dan riwayatan matak jelema lamun gobtun lamun hayangna banget pisan kekalaksana teh nepi ka gering ka pempeongan. Pas ditelup, pas dipelet. Eta babari di depan setana, babari irian timuruan ka batur teh. Ari si anu kunaon menang daekeun ka si anu ka daekeun. Padahal dirasa-rasa teh asa kaset kena dewek. Oh, tukang setan di papahesan, Pak. Aya tenang mah. Setan gitu. Terlalu baik. Keur ditingali batur teh loba duitna. Soleh amalna. Jadi deuleu pokona mah sakantengan dewek. Babari ka depan setan, babari amak ka batur. Wa Ibnu Abbasin dan riwayat saking Ibnu Abbas biqauli Yaqub meninggal tentang kaul Nabi Yaqub dibanding kabeh putra-putrane Yaqub. Nyata Nabi Yusuf jeung Bunyamin jeung dulu-dulunan 12 teh ya. Ieu teh kisah Nabi Yaqub. Ya bunaya he anak kasayangan ingsun la tadkhulu aja manjing sira kabeh min babin wahidin saking lawang kang sawiji. Kita dina kisah ayatan atau kesirain ayat ketika Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, menteri keuangan haritanya Nabi Yusuf di Mesir. Pan dulu-dulu anu 11 termasuk Bunyamin sok dititah ku Nabi Yakub kita ini terusuk kemarau haritatenya anu aya mimpi ningali teh raja teh mimpi bahwa aya 7 domba pegang ngakan kana 7 domba montok. Dapu simbolatin teu ningali kana 7 rangian garing 7 rangian basih mimpi. Teu bisa kata ieu pada tahu ku Nabi Yusuf. Geus tahu ku Nabi Yusuf diangkat jadi menteri keuangan. Atau wasilah ilmu takbirna. Dulu zaman kemarau datang hari tatenya. Daratan pan kabeh rakyat-rakyat teh ka Nabi Yusuf termasuk dulu-dulu atuh ka Nabi Yusuf. Pas datang cek Nabi Yakub teh hei anak-anak kalau ulah asup anjeun ti lawang pantau hiji. Padahal eta 10 urang hari teh da Bunyamin mah teh dibawa. Ku teh tambah Bunyamin mah 11 nya kita pantona beda-beda asupna kabehnya. Kunaon make kitu Pak ieu qala ngandika Ibnu Abbas apa wedi Nabi Yakub alaihi bingatase bani al-ayana ing balahi mata penyakit ain inda jimaihim dan nalika kumpule bani wa qalihi lan qol Allah taala wala madakhalu lan mangsane manjing ye bani ngan haisu amarahum saking sakira-kira marentah ing kabeh sapa abuhum bapane kabeh ila qali itu maka mari qol Allah taala masti Allah ing hajat Yakub. Batil kal hajat lan utai pangabutuh hate Yakub iku khauful ayani wedi penyakit ain alaihi ing atase bani. Waqad alimah oleh teman-teman waruh ya Nabi Yakub. Anda dalika ing satune hajat iku layugni orang nyuguh urang nyugihkeun dia dalik anhum ado saking bani. Min qada ilahi saking pamasti Allah wa qadrihi lan saking qadar Allah. Aning sawiji-wiji wa huwa lan utawi la yugni iku qauluhu panganika Allah taala wa innahu lan satune Yakub iku ladu ilmi yakti kang duwe weruh lima kadua ilmu alamnahu kang saweh weruh ingsun hagum ing Yakub Yusupan itu gambar sira ing surat Yusuf yani meja Allah ilmahu ing weruh Yakub bidalika kalawan mengkono-kono la yugni nyen wasilah nyen syariat supaya ulah kakenaan ku penyakit air seperti penyakit sihir non
timuru penyakit ain, cemburu itu cemburu. Supaya ulah aya cemburu. Jadi pan aya cemburu mah anu ngaranna cemburu mah kos bahasana hasud deui nya cemburu goblok. Lamun batur dibere loba bagianna manehna saeutik pan hayang nama manehna loba teh batur saeutik eta teh cemburu ngaranna teh. Goblok. Saya tak penyakit aing teh kana teh jadi geuring manehna teh. Geus untung teh jadi asup ka jero kuburan oge. Mirip nate eta anu lanceuk nate goblok teh jeung hasud eta. Ma utawi kilaiki ku dalil ya akan tumakaya ma pin nusrati tentang ruqyah atau jampe minal aini saking penyakit ain wa ghairiha lan lian ain. Aya nama mantelakeun jumpa jampe ya nusrat. Aya ubaran ku jampe, aya ubaran ku obat lah. Jadi kudu nyaho nya penyakitna. Waruya lan riwayatakeun an Abi Amamah dan tukil saking Abi Amamah bin Sahal bin Hunayf apa anau satune Abi Amamah iku kala nalika Abi Amamah roa pernah ningali sapa Amir bin Rabi'ah Amir bin Rabi'ah Sahal bin Hunayf ing Sahal bin Hunayf yaktasilu halemani ieu Sahal pakola mangka ngandika ieu Amir maro ayat orang ningali ingsun kal yaumi kaya dina iki wala jildah ana kulit iku maujid mukbaatan kang den samar. Pala bato mangka kalengker ruas ya Sahal. Sapa Sahal Sahal pingsan. Maka nahu dalam panggonan Sahal pata mangka tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakila mangka den ucapakeun lawan Nabi ya Rasulullah. Kalaka anata iku hajat kadue sira pisah bin Hunayf dalam Sahal bin Hunayf. Allah demi Allah mayar pau orang ngangkat ya Sahal rasau ing sira Sahal. Pakola maka ngendikan Nabi hal tapahammuna anata nyangka sira kabeh lahu kadue Sahal hadan ingong sawiji-wiji. Kalau ngandika kabeh natahamu nyangka ingsun sadaya lahu kadue Sahal amiron narobiatain amin bin Rabi'ah pada mangka nagara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiro ing amir pada goya do mangka bendu Nabi alaihi ngatasi amir. Jadi penyakit ART bijilna ayatna timur ayatna ruas dan lain-lainnya. Karena ayatna hadis anu diriwayatkeun bahwa Sahal bin Hunayf dia pernah katingali mani ku Amir. Cek Amir teh kakarakeun aing na poe ayeuna mah teu ningali kulit saeutik teh aya kulit anu disamarkeun sama sekali. Laparanna leuwas ya Sahal nya jadi pingsan. Kalengker. Tapi kaabakeun Kanjeng Rasul ka Amir cek Kanjeng Rasul alami karena apa yakulu ngabunuh sapa adukum sira kabeh akhaha ing dulure ahad. Ala barokah. Itulah itu pun yang payah. Payah kabeh ya. Nang puluh. Ala barokah ya kali nguduk dok sira iktasil kudu ngamanian sira lahu kadue Sahal. Kanjeng Rasul kunaon anjeunna ngabunuh kadulur anjeun. Kudu ngudupuk anjeun jeung ngamanian anjeun ka Sahal. Pagosala maka ngamanian lahu kadue Sahal sapa Amirun Amir. Wajah ing wajahe Sahal wa yadai hilat ing tangan lorone Sahal. Wa mirfaqai hilat ing sikulone Sahal wa rukbatai hilat ing turune Sahal. Wa tropari jelai hilat ing tuntung ramo-ramone sikirone Sahal wadah hilata ijari hilaing jero sarungnya Sahal dikodahin ing dalam gelas dalam wadah summa subba maka kali-kali dan pilih akan ia kodah alaihi ngatasi Sahal paroha maka lumaku sopo Sahal ma'ana sisata manusia lai Sahal orang bahaya bihim lam Sahal orang
teh ngarukiah na teh di wuduan ieu jadi manian maksudna aya bahasa teh di wuduan heula teu di manian. Korangan dika sepamdu malik anu naik amma qauluhu anapun tawi qarawi lapan palabato sambut iku payani mangkana jaya rawi soroa ing lapan soroa kalong kaya saha sakit panale kang murad kal mari dikaya wong lara al musbiti kang cicing orang geraknya yo kalau kang diucapakeun lubito den langgerkeun apa bipulannya bulan lamton kalawan langgar temenan bahwa lantaya bulan iku mau dikundi kang langgar apa biya bulan Momino lari ko sa tengah saking dalil hadisun Nabi utawi hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nawaja lamang sanatun Nabi ala Quraisy ini ada sakapir Quraisy lailatan dalam malam aradu kang kareup Quraisy ayam kuru ing yen tani puya Quraisy bihi Nabi pada roba maka ada di akan sapa Allah binuri kalawan ala qulubihim ingat asa pira-pira hatene Quraisy raja maka metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manjili saki umat Nabi wa Quraisy sunalete Quraisy kumal butun bihim kagen legarkeun apa bihim ya Quraisy yani najai rawi anal misatune Quraisy iku sakotu gugur ya Quraisy soro ahli kalenggar bae naja daihin lan antaranya ada panah dawir tentang lapan malbut malbato di mana kalenggar pingsan watakululan ngandika sapa arabu bangsa Arabayon kalawan maning lija dan langgarkeun sapa pikulan yani naja arab lubito dan langgarkeun apa biya pulan wawalan utawiya pulan itu alaidu kang kalenggar walan tulan kang kalenggar wakene sarapan ila supaya baik abdul wa matafsiru iktisal ayeuna lan lapor utawi tafsir ngamanya wong kalenggarkeun ilma ini kadua wong kang den langgarkeun jadi kudu dimanian jelema nu mingsankeun ka jelema anu pingsan Pakola makanan ka sapa Juhri Imam Juhri yuta den tekaakeun al-ayina ing wong kang ngalanggerkeun dipadihin kalawan wadah pi kang ikut dalam konen apa maun utawi bayi payudah Allah makan dipanjinakeun ing dalam qaduhun apa kapuh wae petorone ayin jelema anu kalenggar ayin jelema anu ngalanggarkeun payu madu mangka ketemu ya ayin sumayu majihu maka nyemburkeun maun ya ayin tilpani dalam wadah sumayu bisalu maka den wasopo wajuhu wajahe ayin tilpani dalam baju wadah sumayu kholu maka den panjingakeun apa yaduhu tangani ayin ayusra kang kiri ayusalu maka den pilihakeun ya maun biha kalawan yusra alamil pakaihi ngadaya sikurorone ayin al-aimani kakatuh sumayu kholu maka kali-kali den panjingakeun apa yaduhu tangani ayin al-yumna kang katuh payu sobu mangka maka ya subuh mangka miliakeun hiyumna alamir pakaihi ngatasi sikurorone ayin al-aisari kang kiri sumayu kholu maka kali-kali den panjingakeun apa yaduhu tangani ayin al-yusra kang kiri payu sobu maka den pilihakeun ieu maun biha kalawan yusra ala qadamihi yumna ing atase dapa suku ayin kang katuh sumayu dahulu maka kali-kali yang panjingakeun apa yaduhu yumna tangani ayin kang katuh payu sobu maka den pilihakeun ieu maun ala qadamihi yusra ing atase dapa suku ayin kang kiri payu dahulu lan den panjingakeun apa yaduhu tangani ayin al-yusra kang kiri payu sobu mangka den pilihakeun ieu maun biha kalawan yusra ala rukbatihi ngatase tu'ur ayin al-yumna kakatu sumayu qalu maka den panjangkeun apa yaduhul yumna tangan katuhune tangan ayin katuhu payu sobu mangka den pilihakeun maun kalawan yumna ala rukbatihi ngatase tu'ur kirine ayin al-yusra kang kiri al-yusra
Kudu dalika teu sange kitu iku fil qadahi dalam wadah sawiji sumayung saru maka den wasuh kodah kilo ijarihi jero sarung ayyib fil qadahi dalam maun wadah wala yuda ulan den tuna apa kodah wadah alal artinya rasa ukur tani sumayung sabu maka den kudakan ilang pada alam sulma ini dinyata sisirah wong kang den lenggerkeun Falkihi saking tukange ma'in sifatan wahidatan kelawan sifat kang sawiji ya jadi kang terjanji maun ala jasa di atas jasade ma'in aku udah makan namain atau ikan ayin kalau Kolangan dikasih Paulul Malik Abdul Malik wadah kilatu ijazah lantai jero sarung bahwa lantai dahilatu ijar iku atar pul mutawali tungtung kang nyanding aladinya tane torku yadokmu kang muna ing ladi sopo al mutawali wong gawe tutup-tutup ala hakwihi aymani ing atase campen al kang katu waruwiyalan dan riwayatakeun hadisan ing hadis mustadan kang nyanad kang gawe sanad kang den gawe sanad apa anna sa'dan anna Sa'ad bin Abi Waqqas yen satunya Sa'ad bin Abi Waqqas iku kharaja metu ya Sa'ad yauman dalam dinasa bil Iraqi dalam Irak di Saubaini dalam nama Bani Urarah wa huwa utawi ya Sa'ad iku amiruha rajane Irak yauma idin ing dalam dina kitu wa nadarat mangka ningali ilaihi maring Sa'ad sapa imro'atun wadon Pakolat maka nalika imro'ah inna amirakum satunya raja sirokabeh hada kang ikir kulaya alama yaki waruh ya amir anawin satunya amir iku aldomul kashayen kang logi dolim-dolimnya musuh roro pa'ayanatu mangka nga'ayan ya imro'ah ing sa'ad paraja mangka balik ya sa'ad ila manjilihi maring umahe sa'ad foto maka kalanggar biasaan. Jadi penyakit air itu rupa-rupa. Jadi aya batur nu amakeun. Anu timurueun. Kita ulah timuru ge ulah cemburu ka batur teh. Eta teh aya saperum kadang-kadang penyakit air. Seperti nu diriwayatkeun dina hadis dina kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Harita saat jadi amir jadi raja di Irak. Tapi ngalir ke awe cek awe teh bahwa saat adalah kang dolim-dolimna musuh dua. Amakeun awe teh ngewalin ka saat. Pas balik ka imah Sa'ad bin Abi Waqqas teh geletok pingsan. Eta ulah ama ka batur teh kitu bisina aya eta ka batur. Lamun urang ama ka batur atawa iri atawa timuru ka batur eta aya disebut. Ya seperuman pabalago mangkat ke Mekah insya ku ama kau palatkan usnan dikasih pamar atu wadon parsala maka utus adilaiha nuju maring imro'ah lagu salat maka ngawasoi imro'ah lah kanu saat atropaha ing tungtung lamura-mura imro'ah hakadah eling-eling kaya seterusnya sumanta salam mangka kali-kali mani ya saat di kalawan mau atrof pada haba mangka ilang apa dalika ayen anhu ado saking Sa'ad penyakit ayen pingsan kalau ngeroek itu ujung geletak pingsan wae itu penyakit ayen wae gitu teh yang nyaman ubarna kudu ka mana nyaeta tu jelema anu amakeun eta kudu digoloan tuluy manian cokorna manian cai pamannya manian manikeun ka jelema anu kakeunaan penyakit air etanya ubarna
sunatan dia teh cara ngalegkeun penyakit ayeuna teh jelema anu amakeun anu ngewaeun kudu dimanian kacai pamanianna kudu manikeun ka jelema anu kakeunaan ayeuna di jelema anu amakeun. Kalau nanti kasih Abdul Malik al-Ibtisalu utawi mani aladi pasarnahu kamu sebentar dengan suning lagi iku pokok hada dalam satu kore istighsar. Baru ia dan riwayat Rabbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amar marintayan Nabi mani uang asobatu kang kena ing mana palai penyakit air ayat tawadu ayat tawudu ya sima ayat tawudu lahu kalimat sopo asadu ahli kang leuwih banget keluargane eman lahu kare eman apane huban demen sumaya stabisiru maka kali-kali mani ya si eman minhu saking maun waya jero ulan nabuk lan minum ya si eman lamun aya di perneang keluarga anu kakeunaan penyakit ayeuna teh ujug-ujug geletak wae teh ujug-ujug geletak pingsan babarian eta penyakit ayeuna tuh aya timbul batur eta aya nu sirik batur aya nu mewah batur aya nu pendueun batur teu ngeunaheun bahasa urang aya sakelumna babarita tempat setan maka cara mubarana cek anjeun masuk wudu keluargana nu pangleuwih resep-resepna ka manehanana ka jelema kekelaan aya tuluy eta wuduna tama kapanan cai wuduna tuluy manikeun ka jelema anu kakeunaan ku aen tuluy inuman ubarna papalan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mura'atu hei wadon tidak asobat kalakeuna ibnaki ing putra sira apa ayeuna barahi aen penyakit aen pal yatawaddo sakalon eta ge mal yatawaddo mangka becik wudu lahu kan wa ibnu sapa awadu ahlihi kang leuwih temen-temen keluargane ibnu lahu kan wa ibnu cuman salihi maka kali-kali namanya siro ibnu bihi kalawan maun wudu waduhnya saya wudu saya wudu natan tampanan tuluy manikeun ka jelema anu kakeunaan penyakit ayen kalangan nikah sapa Abdul Malik Pak Ibtisal mangka utawi ngamanian jelema ini kali wong kang den langgarkeun iku yatawado wudu sapa ayinu wong kang langgarkeun ala halima ingat aseting kabarang pasarna kamu semetelakan isun imma pokok hada dalam sadukure imma nusratun utawi jampe amaro kang marenta biha kalawan nusra sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelema ini kali wong kang den langgarkeun wasipa unale utawi obat cager ja'alahu kang anda diakeun ing sipa sapa Allah pidalika ing dalam kono-kono ayat liman kade kuliman kade wong ayana kang kena aen ya seman Pakot amarolan teman-teman marentah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nusuri kalawan pira-pira jampe di delma ini kadelian wong kang den langgarkeun eden kalawan mani Bapak musyirolah teman-teman dan jampe ya Nabi kimarodihi dalam larangnya Nabi sallallahu alaihi. Tapi terkadang sok ayah jelema anu kudu dimanian gering nanya lain ku penyakit ayen padahal itu lain tina ayen penyakitna. Ya tak kudu jelema anu kang leuwih resep-resepkeun kamanihan ti golongan keluargana. Kudu wudu, cai wuduna tampanan, bisi tampanan manikeun ka jelema nu gering nah eta nu sok jampe eta teu kudu jampean eta mah padahal di jampean ku wudu eta teh lah beda teu nyaman naon jampe atuh wudu we cai wuduna tamai cai wuduna wadahan eta ge geus jampe disebutna kan al wadu daun likulidain katanya ari cai urut wudu eta adalah dawaun likulidain adalah obat tina sakabeh panyakitnya. Ye eta aya dalilna eta cai wudu teh lah. Mata termasuk ubar air oge. Nah kita di ana dina jeuleun ka hiji di patela termasuk
wadahan cai wudu teh barokah we. Beda ada mana nih cai wudu we. Piceunang we nya eta cai wudu. Mata pantes di Cianjur mah. Lamun wudu teh tara di keran, tara make keran, tara make pancuran. Sapina kula. Di walaupun masjid teh kula wadah. Sakureuningna mah kula. Mun wudu teh di dinya we. Emang halus wudu di dinya teh cai wudu batur kadinya deui balik dengan eta jeung ih jeung bising nu jadi sebal. Jadi kirus teu pararung bedus jadi sebal eta pokona mah geus semudah. Eta China jadi ubah halus dipake mani eta kilo-kilo ge. Qalatnya dikasopai satu Sayyidatun Aisyah amarona wis marenta ingsun sadaya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagosalna mangka mani ingsun sadaya min sati kurobin saking 7 pira-pira wadah. Min sami ieu ing saking 7 pira-pira wadah. Saking 7 pira-pira gayung perubahannya. Min sami ing saking 7 pira-pira wadah emir. Bahwa letaya Nabi hale utawi Nabi iku maridun kang larang. Jamaatuna le utawi akeh minas sahabat saking sahabat iku lam yakuno ana ya kabeh iku ya urona iku ya rauna nekan ke ya kabeh biha kalawan gosalna bahasa bahaya. Wa kana lan ana sapa Sa'id bin Musayyib layak kula yaron nekadekeun biha kalawan gosalna nekadekeun Sa'id biha kalawan gosalna bahasa bahaya. Maka suilalan teman-teman ditanyaan saking gosalna sapa Malik wasori lan sori kepala makana tiga Malik lan sori ulun nusrati utawi sakabeh jampe dikulatan dulu orang no madarat yang nusroh man uang watona kang nggonya siman alaihai atas nusroh kala bangsa makana bahaya kumujud bihan kalawan nusroh. Kala ngandika sapa Abdul Malik berarti dia teh nusroh disebutkan jampe ya teh di manian ya. Mata kaya bahasa mubarak jelema di keemo ge di wahangan lalap-lalap memangnya tengah peuting lah. Jadi langsung aya bahasa teu laku mah geus we upyak di kupyak euy. Aya bahasa kitu geuningan. Padahal eta teh nusroh disebut maksudnya. Jampe-jampe teuing nya. Kala nandika sapa Abdul Malik wala bahasa bahaya iku maujud biha kalawan gosalna. Ala kulli halin ing dalam saban-saban tingkah dorot kang madaratkeun. Ya nusro aulam taduro atau madarat ke nusro. Wala ta'du lan ana liwat apa takuna ya ta'ona ya nusro iku nusrotan nusro. Jape. Walaisa hal alana kalakuan iku ya alamuha. Waro ing nusro sopoman uang amilaha kami gawe si man ing nusro ditanduro dapat nyentang madarakin nusro ahadan ing uang sawiji innama ya amaluha pasena waro ya si man ing nusro ditanpa ada penyentang manfaat ing nusro man ing uang yun tasadu kang den jampe ya si man dia kalawan nusro. Wasu ilalan den tanyaan tentang nusro sopo atau bin Abi Robah Pakariha mangkane wai aton surul atibari ke jampe ke dokter. Waqalan ngandika ya atau alim nahum satunya atiba. Iku yu akiduna sok ngabundel kabeh pihai dalam soal koda itu perbundelan. Ari jampe di dokter mah goreng patut nya Pak. Sok nyen palakiah nanti nyen bubundelan, nyen boneka dibundel-bundel jampe latih. Sarwa we jeung sihir eta mah nyen bebundelan mah nya. Wa
sayunan apa utawi perkara sawiji tasna kang digawe sira ini se dinapsika kadang awak sira iku pala bahasa mah bahaya iku maujud di kalawan se jampai mami kena kecil hulu tadi riwayat Abi Amamah talan riwayat terkecak Abi Amamah al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendikanan yang tahu manfaat dinillahi kalau min Allah minal barosi saking lara kesrek wal junun lan gelo wal judagilan bulu basu basu alilan batuk wal batnilan jadi beuteung wal malan murian wa nafsi lan nafsu lan napas ida katamta tatkala nulis sira antak tuba ikyan tanulis sira bijaparon kalawan japaron asalin atau kalawan madu atau miskin atau kalawan minyak misik opo ayah pola pada udubi kalimatillahi tamati wa asma'ihi kulliha amatan min syarisa mati wal amati wa min syaril ainillah mati wa min syarri hasidin ida sada wa min syarri abi kotroti wa ma walada tuliskeun we etanya ngan make japaron atau make madu kalah nulis salin ku hitek lah kumaha ngasupkeun madu kana jero hitek atau ku minyak misik tuliskeun 8 lebih eta teh termasuk jampe kene tuh keuman tulis di keuman baca ya kalau ke tulisan inungkeun mereka jelema nu beuringna salah satu dua salah sunah utawi 33 minal malaikat saking malaikat itu atau tu maka kami rombahum ing pangeran kabeh Pakalu maka ngandika malaikat salah satu masalah sunah itu wasobun utawi lara iku usiba dan kenaakeun ieu wasob di amrina ing dalam tanah isun sadaya Pakola maka ngandika Allah kudu ngalap sira atribatan intan min abikum saking kaneng sira kabeh pamsau maka kudu ngusap sira kabeh biwasobikum kalawan lara sira kabeh Ruqyata Muhammadin ing ruqyah Nabi Muhammad layuk lihu orang nu bagya sapoman uwong kata maha kami nidakeun siman ing ruqyah abadan ing dalam salawase pernah laporan ka Allah Ta'ala 33 malaikat bahwa tanah anu keur dirassaku eta malaikat teh kakeunaan balahi nepi ka pararae eta manusia micin beda tanah kumaha ngubaranana cokot anuhna tuluy usap nadi kumpam sahu biwasobikum ruqyah tuluy eta wasob Kulo jelema nu garingna eta baca ruqyah Nabi. Nyata mana a'udzubillahi tadi, a'udzu bi kalimatillahi tamati wa asma'ihi kulliha amatan min syarri samati wal amati wa min syarril ainil lamati. Eta jampe eta, itu ruqyah eta nya. Kubaran jampe mah eta we apal ke hiji. Jampe raheut eta ruqyah teh. Ruqyah Kanjeng Nabi eta. Dina penyakit air eta nya. Dina penyakit budu, penyakit gelo ruqyah eta. Batuk ruqyah eta menjadi beuteung ku eta nu murian ku eta. Nu napasna eungap, kalau ku eta ruqyah ge sarua keneh. Penyakit air termasuk. Jelema nu hasud eta. Malahan tina kagorengan Abi Kotroh ngaran setan Abi Kotroh ya, jeung anak-anakna. Aya ngaran setan Abi Kotroh ya. Anu sok marawa penyakit eta. Pan aya setan ge ngawadahan penyakit wa. Abi Kotroh. Baru ya lan riwayatakeun apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku istaka bebeja nyeri ya Nabi fatahu maka tu makai Nabi sapa sabuhu para sahabat Nabi ya udunahu halai ngalongo kabeh ing Nabi pakola maka ngalika Nabi inna Jibril satuna Jibril ku atan itu maka Jibril ing ingsun para koni mangka ngarupiah Jibril ing ingsun Arju mangka ngarep ingsun Allah ayakuna ing yen taon Allah iku kon apani teman-teman ngawaraskeun Allah ing ingsun
nalika kabewa malani ngoporo kana ruqyah Jibril ing sieun Tuhan bihi kalawan ya Rasulullah. Kala nalika Nabi lapan bismillahi arkika min kulli syai'in yu'addika wa min kulli hasidin wa ainullahi yasfika. Eta ruqyah Jibril nya ka Kanjeng Nabi eta. Jampe eta telapan jampe hungkul lah. Kudu katalan eta jam jumpa jampe atuh da bingung kayak geus balik ke imah teh. Kudu mah jampe jelema gering teh kunaon ieu apana kulhu deui wae we. Fatihah deui padahal teh dibeudikeun. Ujug-ujug dijampekeun bae. Can pernah diasah eta. Lamun dikobong sok didawam eta kok kalimah nu didawam we. Kena geus diasah. Kuatna ruqyah madina keyakinan sebenarnya. Lamun kuat keyakinan ngabenerkeun kana hadis Kanjeng Rasul kana ruqyahna. Tuluy dijampekeun eta ruqyahna nya lapan a'udzu bi kalimatillah atawa bismillahi arkika min kulli syai'in. Teu kudu panjang-panjang ngawirin wae nepi ka 3 peuting di kamar ngajampe nu geuring teh. Kala ngantika sapa al mursadu mursad dahal tu manjing ingsun alhamama ing wese para anak kaningali sapa Ali bin Muslimin al-Khawlani Ali bin Muslim al-Khawlani kitaban ing tulisan muallaqon kang den gantungkeun padahal mangka manjingkeun ieu Ali yadawu ing tangane Ali fil khayti ing dalam benang kayu pakoto ahu mangka nugel ieu Ali ing khayt sumakola mangka kari-karingan dikaya Ali ya menahi he putra dulur ingsun ruki arkika bakal ngaruqyah ingsun ing sira bi ruqyati Rasulillah kalawan ruqyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sumakola mangka kari-karingan dika ieu Ali bismillahi arkika wallahu yasfika min kulli da'in fika min nafsin nafisin wa ainin ayinin wa hasadin hasidin. Jadi seperti dina bulan Syawal sok loba nu gantung-gantung dina pantong geuning nya. Anu ditaplok-taplok dina kaca, dina pantong. Eta Ali bin Muslim al-Khawlani nu ngagantung-gantung teh keureuh palangkeun. Nah, kikituan dulur. Cik Ali. Kaula anjeun bakal diruqyah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata mana ruqyah nyata bismillahi arkika wallahu yasfika min kulli da'in fika min nafsin nafisin wa ainin ayinin wa hasadin hasidin. Sabari dicabak sirah hati-hati oke. Sarua eta ruqyah teh.